Makang. Naon di akang teh teh? Ya kitu. Oh ya kitu. Gunungan aing ge. Ya, Gusti Setiaki teh lah. Eta jurus timangan di aing keleutik pada hari bejaan mah teh. Tapi emut keneh aja lagi. Ingat keneh eta nu ayeuna juragan Bima. Pada jasa akang teh. Oh. Oh da dewek oge saeutik gede milu ngalatih. Miring akang teh burukan. Oh. Latihan jeung paju. Ngan gegede mah baheula teh ngelatih jajan aing teh. Heeh. Eta musuh newa eta musuh nyebrut. Makang. Kap. Doh. Tongkope ieu newa. Ieu motongkeun leungeun. Kap. Tadi dinya Nyeret ka dieu. Eta sakilat leungeun nyologodor ka tukang musuh. ngabedol teh nya. Mawa ka dieu di kieu teh digendong. Jadi kana Cerak. di dinya beunangna mah. Di dinya beunang. Alah aya ku kitu. Ba emut keneh mereka keur dilatih ku akang baheula. Geus latihan di teh nginjem duit. Lain wala. Suga teh nyaho kuring datang. Oh, udah kalangkang goblok. Da aing kana kalangkangna wawuh. Wow, beda rupana, beda tir sajen. Eta ilmu usik kitu mun asa wawuhnya jeung usik kudu dipake ku urang. Heuh pan urang mimitina ge. Akang mun baheula. Da manehna mah sapaneureun urang datangna oge pan baheula nanyakeun ingin keur budak. Keur budak harita. Heeh. Tasileing oge dewek teh bisi ieu bisi. Naon? Bisi diparangkeun ke di pangperangan di tengah pajauh jeung dewek. Ai kitu mah sileing ai geus masagi dewek teh temblang teuing. Teh riwang. Bisi sileing poho deui. Ai kitu. Ai soal ilmu mah kuring mah moal poho, ngan kana hutang si masa poho teh. Jadi, Poho mah da turunan ti gara akang. sok da aing teh percaya henteu ka sileing teh. Soal usik teh sia mah loba capek unggul. Heeh. Bener can pernah latihan. Oh, bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring macan mecakan. Can pernah latihan itu. Da ai kuring mah moal waka mundur can kaasaan mah. Tuh, percaya Iya. itu. Heuh hampura we ye. Oh, sok. Pakai ampura segala. Dari nyan latihan. Tapi sia mah sok nyaan ah. Kade sia. Moal. Sieun penyan aja. Atuh beakeun tanagakeun engke meureun aing. Heeh. Hah, ya. Loh, goblok sia. Montong kada dewa sih cuy, da latihan ieu mah. Dari nya atuh. Heeh. Weh. Sok, tuturkeun. Tuturkeun. Hayat. Terus Terus seret ku kuring tah. Halus. Weh. halus. Tah. Weh. Tah. Nah, Ah, heuh bener euy. benar. Bener euy. Air ikatna mah mau. Itu. Weh. Ah. Potong. Musik, leuh. Kumaha geus kieu sok? Hayangnya ka dieu bawa leuh. Eta bahayana mah. Tuh, Udah eta akang teh. nanya duhan. Da aing nyeri. Kumaha we sakan resort tuh teh. Alah. Weta. Musik kumaha kita? Aya eta akang teh lah. Ya. Nginjem tenaga babaturan. Kumaha mau ditokop ku kuring. Tah, Oh, tuturkeun tenaga si lain. Silang. Wah, anu nuturkeun tenaga kieu kumaha geus dihanap? Demah bisa balakaya. Bawa ka dieu. Hese. Tah, dibawa ka dieu teh hese pan. So, bawa deui ka dieu walikeun. Tah, ka ditu hese, ka dieu hese. Da cek dewek mending cicing. Ai geus ka ditu teu beunang mah. Nah, si eta beda teh. Heuh beusi poho. Nya aya eleh teh miningan kasalahan. Heeh, eta gitu. Dek ngelehan maneh lanceuk aing mah. Agama naon maneh euy? Abdi lah. Heuh, Islam. Ye, sami atuh punjeunna. Sami-sami muslim. Sami. Aduh, laras Islam, laras geuning teh nungtun onta. Ye, kakantun itu di Saudi Arabia. Uluh, kira atuh bari jana ka itu. Nyuhunkeun bibitna onta. Geun ti batu ku entog.
naon aya duit geuning eta waduh hade jilbabna pajarkeun teh jilbab cenah karunyanya waduh bangsa aja macak iya gitu anu ngababakan deh hei sangaran kuring cepotnya wah siapa deh cepot bangus gitu maka jengaran Asep budak gurenya aduh itu nu tukang kuring dawala duh saha ngaranna ararem ini jauh coy budak meureun bangsa naon maneh deh manusia ya manusia wah kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah budak meureun haling haling teh nyamung haling sok tanya nu bener identitasna euy bener maneh teh bangsa manusia nuhun geus umroh rantau sering kan syukur euy aing warga negara Pringgandani ai kitu tapi si maneh teu apal ieu teh kareh ka Badasapun ku negara Pringgandani ieu tempat teh ieu teh ulu ulah sangeunah na sia ngajedog di dieu nepi ka nganggap remeh nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah tata krama teh sopan santun ramah tamah DP handap asor unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang mipit amit ngala menta nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapa bak pang us batik pang tik pro sebal godong jabo boko hartos tauhid itu karunya gitu bisa apa ya atuh hapunten hampura siapa ieu teh mana geus lila jadi dia teh ya aing jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong ai kitu maneh teh di dieu teh geus umur jagong jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing aya mere aya kaingetan satolol mah nengah henteu sia teh hare-hare sia ngagade lain cing make polo sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana itu wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi kalau bisa dari mulai sekarang anda semua harus melalang pret lain seueur goblok dina si aing lain marukana mun aing ngabodor aing teh itu serius bukan heureuy aing teh ya mohon maaf aja entong mohon maaf pokoknya dari sekarang pergi jadi kumaha teh dek init moal nya kumaha dunungan kuringnya atuh kumaha dunungan kuring lu punya majikan nya aya coba panggil ke sini panggil cepat keras Kang umur atuh juragan Arjuna wae jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat ngababakan teh henteu dah berarti maneh teh ilegal
Ya. Wayahna maneh kudu nyingkah di tempat usir lain jempe wae. Kita tadi aing ngomong teh budeg. Kita tadi lalaki teh lain awewe. Aduh ampun. Datan nirata ngademen. Datan nirata ngademen ewu pakulingan rana. Tengning, juragan. Ya. Aya naon denawa sahajeun ngaran kaula teh Janaka. Saha? Janaka teu make Sunda. Henteu. Oh, Janaka Sunda maksudna meureun. Geus areueuh nya si Utun si Engkok. Aya ku Lili ena. Ngaranna Janaka. Itu abdi Janool. Anu ieu Harun ngaranna. Anu itu Udin. Ngaran cararane. Buku Janaka. Jeung Janool ieu Udin bae gede. Buku manehna jauh teu kadenge. Ya. Janaka kaula dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyingkah teu nyingkah alamat cilaka maneh bakal ngaringkuk dina obang. Warga negara mana tadina? Kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup kadungsang-dungsang teu puguh tujuan. Komo kitu. Abe pikanya aheun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana dek di idinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah meureun ngeunah ka aingna. Ayo da moal meuli basa mah deuleu nyingkah maneh. Itu pepelakan teh karek saminggu dek sabulan sabodo teuing. Lain hak maneh. Kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik. Dipaehan ku aing. Ya cak kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah da. Dipikirkeun kana kitu na manehna ge tetep da dengan duit teh. Dalam boga keur nyogok mah ku aing dibere. Dibere menyingkah. Da dibere menyingkah teh mah teh popolotot teuing. Pemasukan. Hayo nyingkah. Anjeun ulah ngaganggu ka kaula. Lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean. Lu ngancam lu? Wah, bahan ribut ya, bebeja aing. Repot lan. Siapkan tenaga pikiran bisi ribut saya si dawala bejaan cenah laporan ka Kakang Bima saya tenang coba naon bener tegara tega pati tega ayo aji mulat tegah ya aling pot wabi lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan waspada permana tinggal saya urang ajar satria hebat maneh sia Janaka. Iya alah modar kurang ajar alah
biasa lompat. Wah. Kayak gitu, satiaki itinya geletik. Tinggali nepi ka wa anjir. Letik-letik. Bulut-bulut deui itu. Buntet-buntet we itu mah. Hebatna satiaki teh eta. Eta. Lamun musuh berat-berat teuing manehna mah mundur ka tuh. Awas domba. Oh, tidinya. Sawat. Duk. Eta. Ayo. Kidang kancana teh Kang. Bejana sireng tarik lompat. Bejana. Eta ku bejana wae atuh. Pan babarengan teh ungah poe. Eta dina Agustus kira juara wae itu tadi. Menang wae gini Agustus ai lari siling. Lari. Di RW genep teh menang wae gini. Ai siling kumaha teh menang lari teh. Da kuring mah sok motong ai batur mah ka itu mui. Ai ngan itu goblok. Yang musuhna dipilihan nu bare suku gitu. Oh, bareng ge jeung Juragan Bima tuh kana bandera beureum. Naon? Break lupat aing aya nyaho. Nya masih lain. Nyaan teteh ngomong teh sok. Naon hadiahna lamun nepi ka itu? Iket tah. Pikeun. Ah, mung tara diseusuh. Ye, ngawirang batu teh sia mah. Maunatna make iket ieu teh deuleu. Kumaha? Jam injeum sok dibere wae. Siap. Sok hitungan kayaknya. Hitungan tapi. Hitungan. Kumaha? Lamun dewek teh hibu 3, siap tuturkeun dewek. Sok. Sok aja. Bejana juara RW teh nya. Kanu beureum amat kanu beureum ulah mana wae sia teh. Tuturkeun aing. Kanu bare. Sia mah sok kitu. Aing kadinya sia ka warung. Kade sia ulah ngahianat aing era. Sing serius. Usang ngitungna. Dek kusiling dek dewek didinya we sok komano. Ya. Sok. Hiji. Wah, geus jengkat. Oke. Geus 2. Geus kajengkat, Pak. 3. Teu sudi abrig-abrigan teuing. Capek-capek. Nu muruhan moal aya bari ngangkat. Terus. Lah. Terus. Naon Kang teh? Lamun deukeut dibaledog wae. Ngangerakeun sia teh mah nya. Apa bodoh Kang? Pamida hana capek aing. Astagfirullahaladzim. Karena menjadi tentara teh gitu ya, Pak. Aing nempok getih teh aing mah teluh beraja. Naon teh telu beraja, Kang? Yuri hayang dahar. Sarua. Ieu mah ti pihakmu geus teu aneh euy. Wah, Kang, da rasikona jadi tentara teh. Mimitina mah nepi ka utah aing basa mimiti Bratayuda. Oh, kitu Kang. Nempok bangke eta getih biji tina urat-urat cing bererebek. Hei, Akang Ayeuna kira. mah geus teu pati aneh. Geus biasa deui meureun Kang. Muga-muga hei barudak ngora nu bakal datang. Tulang tongong nagara barudak Lain saeutik nu mati teu kurang anu korban. bener. Di medan juang keur araranjeun keur kasejahteraan anjeun ke kahareup. Anak incu. Pek cenah nyayang nilai-nilai juang dina dada teh. Sing nyang karu. Usian kemerdekaan cinyang karuk dina kalbu. Bener. Nepi ka kieu ieu. Berjuang teh gitu Kang. Sanajan pihak musuh da puguh oge da jelema sarua atuh aya geus paeh we euy. Sarua we Kang. Keun Aya hati ya, dikubur masal we di dinya lah. Ieu sayu. Lu kopral UNED. Nya. Ya, nu tadi mah kopral Apo mah. Walah. Oh, Ieu mah ti pihak urang yo. di pihak urang. Muga-muga pahlawan anjeun disebutna oge. Muga-muga arwahna ditempatkeun dina tempat anu nikmat muga Allah. Amin. Anjeun mah aya guna biheung teuing kuring mah paeh teh dina golodog batur. Lupa teh teuing kumaha. Dina puak paok atawa kumaha we. Biheung heuh da jelema. Da jelema bener. Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna. Kabera negara bangsa teh eta bener Kang. Alah Haji Mustofa nih. Kopral Apo berapa?
Ayeuna da aya keneh Haji Mustafa mah nya. Ai dagang lauk. Oh ya mah Haji Mustahil gini. Aya kade Kang bisi aya baturna kopra ani. Naon atuh bari nage? Jauh keneh. Palingan mung milu da salah ngagusur. Heeh. Duh, Mun urang mah ari maneh atuh nutur-nutur wae rek naon? Da aing teh boga hutang. lain kudu nutur-nutur wae mun urang mah jauhan atuh. Ini hoyong terang hoyong kacatet engke dina waktosna aman ulah. Ini aya menjadi sejarah we Kang da. Cepot aya tugas keur maneh. Tah geuning. Nah gini aya. Aya jaketan mah lumayan. Aya Kenging proyek. Aya pagawean da Kang ini. Mudah-mudahan proyek abdi teh ulah yang ngerebut. Ulah ini Seur sini. mau wae mau program aya teh abdi teh. Jadi. Nya. Keun. Engke di mana Dorna turun tina kareta pasti bakal nanyakeun cenah meureunahnya Aswatama paeh. Cing. Kayak gitu. Taina teh Bima terek maehan Aswatama. Ngan gajah tama Aswatama tangke bakal ear di belah kidul. Cenah meureun Aswatama gugur, maneh oge kudu milu. Milu nyebut gugur. Tah lamun Dorna nanyakeun ka maneh, cenah meureunah cepot, bener maneh nyaho Aswatama gugur. Tah maneh mah geuning bisa ngaleuwihan ngomong. Percaya. Tenang, aya ngomong masuk dileuwihan. Ayo urusan ka bohong. Lamun ka PHP-an duit dikurangan. Ayo urusan ka bohong percaya. Ayo isu ngabohong mah siap lah. Aduh. Nya. Aya ekol mah da teu aya usumna, jengkol aya. Benar Kang. Percaya ka maneh mah da puguh maneh mah jelema doraka. Lain Pakai disebut ke teu jelema teu doraka. payus mungu di ratu teu layak aya di raja teh gini di pamimpin. Daun Kang. Jomoni saya emangnya manehna teh pangeran. Monis aing jelema hirup di dunya mah can puguh doraka jeung teuna. Oh, kabeh oge Kang. Ieu mah Oh. jelema doraka we Kang. Biasana nu nuduh kitu teh manehna teh. Eta pada sakit Nu doraka mah. Naon pot? Ante ulah dieu we. Ngagereneng aya teu teu hatena teh. Ngomong jeung hate. Sanggup bejaan si dawala. Mangga ulah. Tebih si dawala teh enak teh palih dicuun kemah. Wah, tapi eta mah Udah kena beca di ulah. aya. Ieu teh keur perang sak otak teh ka mana wae di nya aya besa. Aya beca di Cicadas. Aduh. Nah, itu kemana wae Kang. Mun urang mah ini tah teh heug jeung ongkos. Kahayang Ta mah. ini kitu nya pantes. Bari Mode juragan Abimanyu baheula. Gitu bari Itu ngalung. kadewe. Bari ngalungkeun duit gitu Kang. Heeh. Naon geuning kebenaran ka dieu. Naon? Sebutkeun jauh teh tadekeun kan. Gajah rek dipaehan. Naon maksudna Nu di mana? Teuing nu di Sumatera, teuing di mana? Amanat ti Gusti Batara Kresna eta gajah teh ayeuna teh ngaluarkeun panyakit flu gajah. Badak rek dipaehan. Ieu teh naon maksudna? Kaayaan keur perang tidak teh nyambung jeung gajah. Jeung gajah flu. Banyak gaji rek dipaehan. Saur Gusti Batara. Cenah balad apa lain cenah ieu mah karasa balad tentara pihak ti urang teh ti Pandawa mundur aya teh sakti, bedorna teh sakti deuleu. Oh, lain beja. Rupa-rupa kasaktian dikeluarkeun atuh puguh we da. Saluhurna ge tak-tak moal dek ngaluhuran sirah. Arjuna teh muridna. Pek pikir ku sileuing. Pengaluran kasaran. Teter jajaten ieu teh. Alho da karasa atuh. Munur ada munur ya. Tah, saur Gusti Batara di kidul teh aya gajah. Belah kidul, heeh. Laki dua ada gajah. Jual gitu. La ilaha illallah. Tong kemana karep we atuh nyong. Eta gajah teh saru ngaranna teh jeung anakna Dorna Aicing anak Dorna saha? Cing, saha? Banowati. Jauh-jauh tuh ke Bandung. Ini hayang gebug aing. Anak Dorna teh Citra Yuda. Sararea ge apaleun anak komayana mah Dor ieu. Dorce. Aswatama. Ngaranna teh si anak Dorna Aswatama. Oh tah eta na pripoli. Aswatama. Aswatama. Tabula kidul teh aya gajah ngaranna Aswatama.
dek dipayahan ke Juragan Bima tak engke bala tentara nyorowok di Bulak Kidul Aswatama gugur tak engke lamun dorna datang ka Silaing amanat ieu mah kumaha cenah cepot saur Gusti Batara ieu omat ieu kumaha cenah lamun nanyakeun dorna ka Silaing cenah meureun dawala ai si cepot di mana ayeuna bejakeun dewek teh keur usaha gede teh bejakeun keur Cirebon gitu nya keur nyebarkeun KB naon KB teh kulawarga berencana ieu teh kumaha mun teu nyambung teh ya keur perang keur KB pokokna mah lamun nanyakeun cenah meureunna nya Aswatama paeh bejakeun heueuh kitu pira ge sakitu tuh tak kitu pira ge oh siap lah kade euy meh HP we minta digosipkeun Aswatama paeh Aswatama gugur acan engke gede kabeh biasa ieu kuring mindeng kakidula kakaka beda hari geus umroh mah mun lami tetepan sok asa kasuat-suat aya naon deh make gumujeng lumayan kumaha sugane bisa umroh ngadua kalian nya lamun pinuh museum teh tadi umroh museum aing bakal pinuh di aing teh bakal nyiptakeun museum jeung perpustakaan wah beres cita-cita teh Bu bantuan ngalir ka aing wah bantuan pasti Bu bakar ngalir dah-dahane wah piduiteun unggul ya ieu mah piduiteun unggul euy paduli teuing ladang nipu ge kan bae ladang ngahianat oge nu penting mah buncir we nu keluarga penting mah keur kapentingan aing ge supaya buncir heueuh kaparaban anak pemajikan urang mah kaji mumpung dina zaman kieu mah heueuh mumpung aya kesempatan ganya sabab lamun teu kitu moal bebenangan moal beunghar hirup teh moal saksara mah dihina batur pokona mah anu penting mah asa ulah tina jalan bener we hirup mah dah jalan bener mah ada hese mah hese hese rek ayana batur hinge ayo kumpul ngalah pecan jeung saeran diri wirana lagi sidi nopendra lamun sorangan terima kasih ulah urang mah ulah naon ulah loba teuing pasea ulah usaha gedekeun hinge ulah saha walah eta waos mah Patekadan anu mulia julangan ari naon Barcelona jeung MU teh iraha ieu kan tanggal 27 aduh mangkaning aing pemain inti aduh bisa teu main atuh mah aing teh si Messi si Ronaldo Messi teh ieu mah aduh lur hei aja naon dah pokona anu penting urang mah hasil we cokotan pakarang pakakas urut perang oh eta we nu penting wah tada teuing rame wisatawan ke ka museum aing oh beres nu penting mah piduiteun we lah piduiteun paduli teuing tina jalan salah ge kan bayanan keur kieu mah lah racing geus Patekadan anu mulia dan tulus keinginan tapi niat tidak buka podang ulah lekeng
kai leutik teh mongkos morena Alah saha anak. kantun Jika lebih panjang. morena Aduh meninggalis. tiga leutik Mending cantik. kagagas kantun waasna alah Rambut tuh kagomplok gitu. ngenakeun abdi nona igun Beres nona ikut. tawawas di Madrid Wawas tapi kagak jeprit gitu. dek munteun Menten naon. apan aya festival Oh, padalangan. sanes padalangan domba Oh. marukana urang teu boga domba loba mun Rek kilo kontes sebenarnya teh. jadi pongan sakedeung Kilo kontes jeung Pak Kang Oman Batu. malah kakak paling sangat babalean pangaruh dan di kantong ngaran kasayang ngomongna padi dadang berkaudia mual mutna Patekadan anu mulia tentu nuhun ayi mugi cing paranjang Yuswa cing baraleunghar Sabaksuna. ulah manayagan wae hirup teh Sabaksuna tuh. tapi nih Aduh, kita wawas nih jeprit. kudu kuda ulah punten nun kepingan kedah kembang kuku koda Di pelonge batur gigal teh. hari maneh kunaon rerengkenekan wae bari jeung kayaan jempling Kawas nu sarap. nu ngenang nu naon Oke, beren. bajarkeun teh nu ngenang pangna rerengkenekan ge da aing teh lain nu gelo kenang genah Kena aya nu nabehan. kenang aya nu nabehan ti tukang Biraku ekrak-ekrakan eueuh kata behan. Dara rasaan mah sepi. halo do dah hujan sote tadi si bolot Si budak kabina-bina teuing sia teh bolot sia bolot budak Aisyah mah TVRI Jawa Barat goblok nyaritakeun TV aduh. cenah mah bakal diayakeun festival padalangan sa Jawa Barat gawe bareng nyaeta BRI Pepadi Jawa Barat jeung TPRI Bandung PPRI Jawa Barat gitu. Isuk nyaho aing ge his Jawa Barat lain jawab. oh Jawa Barat his ulah jorang Barat lain burut aing mah sana nyebut burut goblok Jawa Barat Jawa Barat. Lain jawab. mudah-mudahan bae atuh seniman seniwati padalangan khususna nu aya di urang teh sing naek harkat darajatna ku ayana gawe bareng TPRI jeung Pepadi oge para dalang sadayana Sadayana sa Jawa Barat. nyaho aing oge para dalang cing ingat tetek dalang-dalang nu ti sa Jawa Barat teh jadi kontingen Kontingen. nyaho aing ge kontingen nah maneh mawawakana kondom goblok Nah, cerita gitu atuh. kontingen Kontingen.
lain kondom lain kontingen kontingen muncul bahasa nama Pak Sunda nama pamilon pamilon nyaho goblok pamilon nah Pak Udin di mana direket teuing da moal nyambung gitu nyamung aing mah nyawa jalan mau budak wah naon ke ngaleret aya kapir ka dieu euy nganggap yo kapir kapir sia ka aing teh pugu-pugu lain nganggap kapir kakang naon kecirina nya naon kecirina tuh kayak nganggap kapir tara salat saja beda hah beda tuh make kerpus nah katinggalina kumaha eta tarang teu herang eta nyanyi jeung mah teh fanatik ieu apa nanti ke menjelma kang what ya sap wah anjir boro dianggap enteng euy berat ya disangka euy woi ya tak ya awas woi berat lawan teh ya woi dak ya aduh woi nah sekali yuk aya nu ngadegungkeun di belah ditu euy aya nu baru kana lain aing ya murukan nu ngarampok meureun woi ya resep ya woi ya da make ngaleret deui jara raya jelema teh tong babarendogan ah dikirain lain aku dikirai woi ya sap ya woi lamunya ka aing pangnenyokeun sate teh ngadegungkeun aing deh keun urang podaran ku aing lah beres ah merukana lain aang meureun murukan woi ya woi au Ole woi ya woi woi ya yo kakara penting ayeuna eleh tah si goblok kunaon teh kunaon itu naon ieu teh kunaon sih kan ponok sabelah atuh dan abdi teh tara eleh gelut iya kakaraun penting aja nama mah tara abdi mah ai kitu nah ari ku Habib alah nari ku tapi beleh di kumaha teh kan taun tadi neme rogok ti corona boy hah dirogok ti corona waduh nepi ka ngagoloh-gor gitu mereka ngumpurian boga gajah ieu teh boga hutang gajah kan boga gajah tadi wala karep aja jewirna teh